Kang Bray, cik laeng pangneangankeun ngaran keur engke budak euy. Hayang model kumaha? Nya nu kekini-kinian. Nya tapi nuansana nuansa islami lah mun bisa mah. Alah, ulah ribet ye. Ngaran keur budak mah keur nu kahiji kan tinggal gabungkeun ngaran bapana jeung indungna. What? Oh gitu Kang. Berarti lamun kuring kan ngaran teh Asep. Tah pamajikan teh Ana ngaranna. Tah jadina naon tah? Asna cocok pisan tah. Aduh, nuasa islamina aya kekinian oge. Asna. Oh no! Kunaon seuri? Kabayang Kang, babaturan kan ngaranna teh si Abbas. Kamari dah, eta nu babaturan kamari ngan. Kawinna teh jeung si Kokom. Berarti lamun budakna teh jadi baskom nya. Aduh aing kacau. Aya nu leuwih adrenalin. Babaturan akang mah komo. Si Mus ngaranna teh. Kawinna jeung si Ana. Berarti ngaran budakna saha? Musnah. Hahaha, musingkeun ya Kang. Aduh, aya bener cerket lah.